dulu aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi, ilmu sastra, ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipaseun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa pokok semak-semak keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh mah aya teh disembah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh kataki dari aing talete deui can ka harti mah tulis deui leketek ngeureuyaan ongkoh di kakol teh nya apa ulah diomongkeun Pak dihareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh Allah ngomong teh kemana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah tadi perbah eueuh teu ngarti teh keren kita kan hanya pokok can tamat sia nanya teh tah teruskeun atuh bongan sia nu nanya teu tamat aing mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baleno bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka bapak teh si eta contohna mah kieu meureunan abdi teh boga salah ka bapak Pak hapunten abdi dasan di hampura mah geuning ku bapak abdi teh caraya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangna hayang di hampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh saha nu tenang di dunya sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kumaha teh hayu balat sepok dawala tanjeurkeun dina budaya ngamumule bahasana sing bangga jadi urang Sunda tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun
rek eureun mah dikenangan lalampahanna teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan je wayah kumaha salatna jelema kitu lain dewek oge yakin teh kana diri si lain teh daek kitu harus teh si lain teh keur calalagur da keur geuring aya panyakit membororah kikieuan si teh moal lah da pikiranna sia mah yo akhirat geus paeh ulah waka kayaknya lah dan di dia heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula artina dunya heula kepada rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir percaya kana poe wawalas ai wawalas jelema teh ya tadi akhir tina pagawean tadi dia meureunnan dikerdiekeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saacana mati teh pek leutikeun di dieu kurang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu ngajang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi saking tak itu bagong beda paham sautak saeutik cekcok kuning ribut dewek marek nanyakeun aya nu sok silih segag naon tah lain cek dewek cek si lain da dewek mah nanyakeun mungkul aya nu sok silih segag naon tuh ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan aya ulah mah dipodot ku kolot lagu sejarah mata kitu geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we di lalampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing siling teh kolot mah wajib dihormat nya teh ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan masih lagi sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi maksudna teh ngigelan zaman tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapa ka haban cicing dina tetekon mah ai tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetep dina zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah euy can pet
ayeuna pan aya sound system, aya membran, aya lampu. Hah? Zaman geus maju. Sok tuturkeun mengikuti kumaha carana. Ieu wayang teh pandiayakeun dina abad 13. Apa sih abad? Pan loba baheula geuning aya abad dalang. Abah namanya. Aya abad kembang. Abah namanya. Aya abah Dodi. Si telenges teh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kitu na teh. Alah ampun. Alah. Aduh. Manawi teh aya nona igun. Iya. Alah. Hapunten Shalmet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restuna Pak ya abdi ye. Dek ngayakeun Shalmet. Sugan seueur anu ngadukung. Nya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya, ieu Monik. Ulah digeunggeureun aya anak aya dina kamajuan teh. Nya. Cenah eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses. Nya, dari proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh. Nya. Jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeuk sabab eta keur diparud mah diproses keneh. Acan jadi opak, can jadi aci, can jadi comro. Karek marud wungkul oge luar tina tetekon sia teh. Karek marud can jadi opak. Ai geus jadi aci na mani ka mana-mana we. Nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup. Berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade. Pantungtungna jadi madu kaituna. Aya bahan pimadueun. Kitu teh Pak. Proses. Ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sedih. Dek nanyakeun naon? Beh teh jadi unek-unek. Sebab abdi maca keterangan. Heeh. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Heeh. Nah kitu. Kira-kira Bapak mau amek? Nah, pakai amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang. Hah? Jadi dulu ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam. Riwayat hidup. Yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Ta abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Heeh, tah Bapak geus kumaledang di dunya. Ai Bapak Nabi Adam lain. Lamun Bapak ngaku Nabi Adam, kapan Bapak mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Si jawab, ieu butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain Semar. Bapak mana marada gelo gitu kabeh teh ngomongna akuanan
teh kejadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjrong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beuyeut teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi deui kimiri nasi naon jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya teh bejaan teh kaing jadi kontroversi nya ulah waka seuri da dimetan hayang seuri cari bejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso cenah baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh sanu meuli na tuh da eta meureun sedengkeun pa Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuanan ye jadi kontroversi teh nah hayang sohor hartina bapak teh tina nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded halus jang halus ilahi pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu pek tatanya ulah heran nanyakeun ya paha cing kapan bapak mah tuang Rama Sang Hyang Wenang tuang Eyang Sang Hyang Tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjrong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ye kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna der nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi itu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ieu bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hate na jelema keuruwet da kana beungeut tau ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh bahatina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah kejeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon gorowong kagring jeung melongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia melongpong da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyum cerme teh sia teh cerme mah dinya barang kaluar ti teh cerme Cimareme teh sia teh alah nya
ke mana karep atuh mikir teh si lain teh lain-lain mikirna